warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, wilujeng tepang, sareng sim kuring, Mang Encus getek. Jenderal getek, Darmo getek. trio getek. Oke, hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya kami panggil seorang bintang tamu yang dari kok. Ini teh sorana lain itu atuh. Hah? Iya teh tarik sora Sunda. Jadi, Entongku oke sok. Entong ayo ieu. batur sok oke han. Bahasana make bahasa Sunda. Apa ngarah rada ngetren batur ge oke, ayo hartina oke naon eta? Oke, jadi oke teh. Jadi Mas kamari aki uing keur moyan dihareupeun di buruan aya daging okehan sagede kieu di dieu nang geunong. Uncut. Lain daging oke. Tumor ini kamu. Tumor daging jadi. Daging jadi. Lain daging oke. Lain. Daging jadi ngomong eta. Jadi kudu nu bener. Orang lamun nek bicara teh rek ngomong teh kudu kudu alina. Oh. Sok jangan kepayun. Tak encus kebelah deto jangan di tengah. Tak gitu atuh. Kakara yeuh beres. kurang lajengkeun Sok. ya. Ka para pamilon sadayana oge para pendukung sadayana wilujeng tepang dina acara tarik sora. Tarik sora. Sim kuring sapara kanca ditugaskeun kanggo ngatur ieu acara. Teu. Ku kituna Ngimse. ku kituna pasihan kasumangatan kanggo sadayana. Mangga. Nanging satu acana ieu acara dikawitan sim kuring bade ngaoskeun heula aturan-aturan ti panitia. Oh. Tak terji. Aya aturanana. Khusus kanggo ka pamilon. Ya Aturan, aturan teh aturan. kawas nu di lalu lintas kayak aturanana. Aya. Ieu di dieu ge aya. Aya di dieu oge. Hebat bener. Supaya henteu saenak. Oh gitu. Ada aturan kriteria-kriteria. Kriteria-kriteria Ayo. lebet kanu penilaian. Bener. Aturanna naon wae? Aturanana kahiji. Pamilon teu kenging nyandak buku catetan hutang. Ya oh, pasti atuh terkecuali catatan Teu meunang bawa catatan hutang ke sini. Nya mah dibawa-bawa tuh yang ngeraon atuh. kecuali catatan lagu. Lagu pasti dibawa. Nah, itu. Ieu aturan ti panitia. So, nya. Ya wis. Kadua, pamilon teu kenging nganggo gelung ban serep. Ya. Oh, udah kawas geureuh wae mah mawa ban serep kumaha? Meunang eta sebenarnya mah. Menang kumaha? Meunang asal sindena mogok tah. Ganti ke ban serap. Yo mah eta teh maksudna lain kitu teu meunang make sanggulna. Cing bener ban Gede teuing beureunya. Gede teuing ban serap mah gede atuh. Eta teh ulah. Tapi ieu aturan ti panitia. Oh, eta panitia nyieun aturan rupa-rupa. Sengeunahna gawe. Anu katilu, Tilo. pamilon teu kenging calik dina kursi roda. Oh, da kawas nu gering nu setruk nya mah atuh. Ieu teh siden teh amandek nyanyi eta. Atana pi setruk. Teu meunang calik dina jojodog teu meunang eta. Paling ge sinden mah biasa make bantal. Karena meunang supaya henteu suara kecuanna keteken. Tapi mungkin wae kadinya maksudna. Oh ya. Oh, Nya, nya. maksudna kadinya. Iya, pasti. Maksudna kadinya. Anu salajengna pamilon teu kenging nganggo jas hujan. Oh nya tengah poe kieu mah make jas hujan mah mungkin atuh. Ieu mah geus kemana wae. Oh iya, kumaha aturan? Geus teu meunang make baju robot gitu teu meunang gitu. Aturan ti panitia. Oh. Aya kan eta aturan. Eta anu kahiji. Anu kadua aturan teu kenging nyanda pakara. Gantawisna naon wae teh? Silet, Silet sokot. pesotika. Nah. Komora gaji mah meureun teu meunang. Oh nya bogo teu menang pisan. Lima kampak kumaha? Ieu teh rek nyanyi lain nuar sulu atuh. Oh teu meunang bawa senso ge. Nya teu meunang. Oh, Geus Pak jelas. teh teu meunang geus bawa jeung sawana sekalian atuh. Geus
jelas eta mah teh. Eta mah aturan. Tondon deui mah. Aturan ti panitia. Waduh eleh deui ieu. Aturan. Aturan. Urang mah kudu ngalaksanakeun we naon anu ditankeun ku panitia. Ngerti? Bukan kena aturan. Nah, kana aturan. Urang mah sebagai tugas Oke, nge-MC. sebagai tugas. Rupina aturan ti panitia parantos didugikeun. Nah, ngalih kana perkenalan dewan juri. Waduh. Tukang monton. Tukang menteun. Aya 3 juri anu baris menteun Anu kana kahiji. Ieu padahal mah segudang aja tuh saya teh bawa ke DKP. Juri loba-loba teh itu Tilu cukup, tilu ya. mah. Ganjil ya. Nah, ganjil. Urang kenalkeun juri anu kahiji Den Biho si ganteng teh. Mantap. Mangga Mantap. calik Iya jurinya. juri. Bisa kan kita? Anjeuna ahli tarik sora domba. Suara domba. Sora domba. Jadi punya keunggulan. bunga keunggulan. Tarik suara domba. Nah. Halo, besok jarang Suara bisa nih teh. Nyanyi. Dia ngadeni ya. Anu kadua Ibu Ani Benter. Mangga ka Ibu Ani. Ya malo sih den bener. Ani. Halo, Ibu Ngani. Ngani bontot. Nepangkeun aja sebentar teh. Tapi handang biasa aja mana sok nganter anu lali ya. Nepangkeun. Mangga dihaturanan Ibu Yuri Lieur. Dong lior aja. Tadi Benter. di kantor. Panggil Ibu Ani Benter. Anjeuna ahli dina widang tarik sora beunteur. Kan ngrana oge. Nah, beunteur. Bentar Di memang mana aya sorahan? sorahan. Ye, itu nyaon. Kumaha? Orang banyak. Bentar Apa sorahan. Mas? Oh, tanya Mas atau? Sok, Kumaha? Kalau surah kambing kan? Hah? Bing. Gitu. Ya. Surah kuda. Kuda. Bing. Ayam. Ayam. Surah buntar toh? Oh, Gitu. nah lewas nih. Gitu. Apa ini cai? Ini cai teh kadang. Ngerebek we. Ngerebek. Kur berebek. Gede enak buntur-buntur we gitu. Ya, urang ajenkeun deui. Ketua Dewan Juri. Waduh, Ya. ketuanya ya Mas. Oh, iya, Ketuana ya. Pimpinan. Pimpinan Dewan Juri. Wes. Abah Nanda. Hei. Bang Abah. Tidak tahu lah, tidak. Mangga, kanggo ka Abah ngadugikeun anu baris di mangga di. Bisa ngomong. Kita tuh jauh dari itu. Jauh, ayo, jauh bisa. Ya wes, sok. Ngomong. Tidak tosan. Terus Wes kok. Iya, aya nu bisa teu ngene jam. Bisa sih ya. Bisa, Cus? Cik sok. Naon sih artina? Bapak-bapak, Hah? ibu-ibu. Hah? Nah eta bapak-bapak, ibu-ibu kumaha? Maksudnya kieu pan aya bapak-bapak lamun mere duit ka ibu-ibu. Kieu pan. Heeh. Sok. Oh iya. Tarima ke ibu-ibu. Oh. Geus ngadengin bae ge. Naon ari ieu? Hah? Ieu. Ieu mangga. Oh, mangga. Abah di Cimalaka. Oh. Mangga. Oh, Cimalaka. Mangga, Bah. Cali. Ya, mana sih ya? Mas, Urang bingung ya. lain ngem uing saminggu we ngem sean model nu kieu aing mah tak stres. Seruak. Hah? Dia teh panitia nanti itu ngomong doi gitu. Aing atuh Panitia panitia. masuknya jadi juri atau nana tuh. Tapi kan dia punya ahli anu boga Ahli keahlian masing-masing. Juri apa iki? Iya pan ahli dina widang tarik sora manuk buek. Oh iya. Oh, benar. cocok pan. Cocok. Buek, benter, domba. Apa pan? Kambing. Ya, kambing. Aing kitu mah kaharti atuh. Ngerti Mas kalau gitu Mas jadi kabeh ieu boga pengalian. Pengahlian. Keahlian Nah, anak bogaeun kabeh. Kabeh. Jadi panitia muasalah. Masalah nolak nilai ya. Ya, masalah nilai. Urang lajengkeun ayeuna mah Ya. ka para pamilon anu parantos kenging
nomor undian supados Siap-siap. siap-siap. Baik. Jadi para pemilon siap-siap dulu. Siap-siap. Bapak Yona, badminton kono lah. Badminton keun heula bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Bintang tamu. Ya wis, suruh panggil di sini aja. Mangga. Bintang tamu atanapi naonnya ieu teh? Anu baris ngeloang. Anu baris tampi ya. Nah. Bintang tamu anu baris tampi. Neng Melani Nopiati. Aya si Jedong. Aduh. Dina kacapi itu, Mbak. Mangga Neng Jedong. Ya, Aduh, ieu kacapi na ieu. sok Neng bisa ngeuntes Neng. Ya teh main serangan yuk. Iya. Nyanyi serangan Ini sorangan. Borongan. Borongan. Sing neng ya. Luar biasa. Luar biasa. Orang nyana. Naon orangnya teh? Untuk nyana. Oh, teu sangkanya. Untuk nyangka. Oh. Sing neng yo mah jaba bunguta alus. Oh, Sorana alus. Aika. Kamu ningali ka dia banget Mas Trai. Nah, pas ningali ka dia rumuk terus. Yo mah bebengetan anak tuh deh. Siga naon? Sigarantang. Kalau ya mah waduh. Wis bagus banget. Membawa cerah ya, Mas. Bawa cerah. Ya. Neng tadi main sorangan tuh kaku tuh. Kaku aya. Kaku ayah. Kaku ayah. Kaku ayah di luar tapi si kaku ayah. Si kaku. Jadi eta halus banget eta. Ya sinana pangkeun bae lah. Sok nepangkeun, Neng. Nepangkeun wastapun Melani Nopianti kawit ti Tanjung Sari. Tanjung Sari, Mas. Oh. Tadi teh melon apa? Namanya melon. Melan. Melani. Ya. Oh, suka main jeung si Sincan atuh. Hah? Milan itu. Apa? Si Sa? Upin Ipin ya Melani itu. Lain. Lain itu. Lain ieu mah. Ya mah Melan khusus, Melani Tanjung Sari. Namina Melani Nopianti. Nek teh budak sapa iki? Ya, putra saha? Mama Eti. Mama Eti di mana neng Mama teh? Eti si Tongeret ya, Tongeret. Wah, Mama Eti Tonggeret. Iya.
Waduh, Mas mah pengalaman atuh jeung manehna atuh. Kumaha pengalaman Mas? Gur Mas jadi orang sunah harita teh atuh Mas teh. Mas kan harita orang situ raja atuh. Oh gitu? Mohon sok sareng teh Eti Tongere. Nyanyi. Ayo datang dulu. Ka mana teh Etinya? Jadi Mas hoyong teh ka mana? Oh. Apaan ieu generasina ieu? Ieu teh generasina. Generasina ieu. Mas kitu sok londok-londokan atuh. Londok-londokan. Oh, Surabaya. Jadi gitu tah Mama Eti Tonggeret mah itu teh Jawara kahiji dulu atuh. Jawara kahiji pasang diri sinden atuh Mas mah apal Mas apalan Mas? Mas mah apal atuh. Jawara itu. Tangkena tah. Jawara atuh Surabaya. Jadi engke dididiskeun ke dieu. Halus, boga generus. Penerus. Generus itu singkatan generasi penerus. Waduh, bisa bae Mas. Bisa bae. Ya wis Neng, matur nuwun ya. Waduh, sini. Yen bolis teh juga ka restoran eta Mamahna Tonggeret oke sarua tah Mamahna Eti Tonggeret. Halus. Urang aya generasina. Kesenian aya mah moal TS ka Jepang. Jauh-jauh we atuh. Udah deket mah kagok atuh. Bener kita gitu. Biasana ge paribasa ieu, ulang nyalakeun paribasa link ka Jepang. Uyah mah tara TS ka luhur, ka handap. Tah kitu uya itu tesna ke bawah. Lain ka Jepang. Baik. Jepang mah boleh uya kita mah. Gitu. Tadi si Neng Melani geus nyanyina. Geus nyanyi. Ayeuna diteraskeun deui ka Para pemilu. para pemilu. Pamilu. Wae teteh nu miluan eta teh. Para anu miluan gitu. Anu miluan teh pamilon. Lieur jeung semas mah. Rada paciweuh Surabaya tuh. Yo nak dipindahkeun heula. Rada gesernya. Oh, geus supaya engke penyanyina ngunaon eta. Naon? Nah, dipanggil wae. Ya. Balawargi mangga urang lajenkeun kana acara sadengnya nyata acara anu pokok. Kumaha? Anu kahiji pamilon kahiji. Nyaeta saha ieu teh namina teh? Hilap deui lah. Pokona disemakeun ka pamilon nu kahiji. Tah kitu teh disebutkeun rana eta mah. Engke mana nyebutkeun wae. Iya, engke nyebutkeun sorangan teh. Disemakeun kanggo ka pamilon anu kahiji. Kurang atuh Cak. Ada buaya. Buaya. Lain buaya. Aduh. Kawis pamilon. Peserta. Ini bujur. Hanya pasti atuh. Ya tulungan atuh. Lain teh mah ngasih ngahakan eta. Tapi lain buaya lain tah. Lain. Ieu teh pamilon. Nurek miluan ya. Nulik miluan. Atuh Neng tong rusuh-rusuh teh we atuh. Pak Wajot. Pak Konco itu laki-laki ya? Pak Belit. Pak beli tidinya. Nges laki-laki kabeh pokoknya. Jadi lain ngaran lain dong. Lain. Nanti Mas Oke pasti kan dia deui lupan. Neng tong rusuh-rusuh teh ka. Jadi Neng tadi digeblus ta. Bujur nyeri. Tuh kan? Bujur. Abis Urip. ka dia teh pada ngeringan ieu. Naon? Ngeringan tarik sora. Tarik mohon. Saya paling eta tapi nya bawa ieu. Naon eta naon? Iya buku. Buku naon? Isi poho. Buku naon? Buku utang. Itu kenging. Neng mah tuh dengekeun tadinya. Tadi pantas dugikeun. Dugikeun teu meunang bawa buku utang, teu meunang bawa nu gelo-gelo ka dieu teu meunang. Teu meunang. Ada teh ngeringan ka dia teh atos moyan, alasan sinden tos moyan. Iya tos moyan. Sohor. Saha ya Cek? Tos moyan. Tos moyan. Tos moyan. Sumuhun saha? Terkenal. Tenar. Tos moyan jadi itu dipayun tina matahari sinar. Iya mah, tos moyan teh tos nganutkeun boduk badana. Tina panon poenya. Nya. Sugan teh. Moyan sohor sugan teh. Sanes ieu mah tos ledak gitu. Tos moyan. Jadi pagawean anu ukur moyan ieu sini teh. Nek nyanyi neng teh. Nya ngeringan tarik sora. Oh nya. Ya wis. Biasa. Tapi satu acana kenalkeun heula. Sok atuh. Semangat. Kenalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi ini Jumbo. Waduh. Jumbo. Oh, Jumbo itu badak ya? lele. Lele nu sok dipecel. Lain badak. Lain lele jumbo. Badak gede, badak teh. Ya lama dipecel mah anjing nama. Ya, kenapa ya? Lain. Lain. Siapa? 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 Siapa?
Dumbo. Dumbo. Nini dumbo. Ini Tini dumbo. Waduh. MC Torek. Entuk torek Mas mah. Tengah denge. Sok atuh nyangakeun. Sok. Nami abdi teh Tini Jumbo. Teh. Ngatoi ngatuh. Nya hilap deui. Sok lagi. Ayo. Tini Dumbo. Nya dumbo. Anu ti rancak kalong teh. Oh, raca kalong ya. Dumbo. Punten eke heula atuh apa encan ya teh. Oh, gitu Pade ya. ya oge. Ay, sok atuh bolo. Dasar ieu geblek. Tau Mas mah. Danto. Manawi teh. Pitina nuding utang. Teu. Eta mah dedeyeun Tadi. sorangan. Kitu nya. Saurang kikian teh geunaheun meureun. Eta da. Ngojay. Lain gitu harusnya. Terus lain naik ngojay bapak naik. Nya kitu. Ayo. Teraskeun. Sok. Ya teh teruskeun nyanyi. Entong numpat pancing jauh eta. Eta ngeunakeunna parantos. Atau senti rancak kalong Dupi atos, hobi semboyan, nah, hobi. Dacan. hobi. Hobi. Hobi teh. Oh, ngadulang layangan. Lain. Hah? Lain. Betul, ngadulang layangan. Oh. Lain gitu teh hobina kieu. Naon? Mana mah bebet-bebet batur. Ya, cenah naon eta mah da hobi. Hobi ngadulang layangan. Boga cita-cita. Cita-citana naon? Oh, hayang jadi paraji. Hayang jadi paraji. Watiasa ieu jantan paraji sunat. Juri apa lu? Heh? Cita-cita yang jadi paraji Hayang jadi kumaha? paraji ya. Apa eta teh apa potonganan? Oh, pernah gitu. Baheula teh pernah diadu. Eta teh ganteng tuh dioroyan ieu teh. Tadi meletet we ka masuk ieu, Mas Oke. tak mundur we jauh. MC teh. Jadi cita-citanya yang jadi paraji. Ya, hayang jadi apa? Praji. Paraji cenah Mas. Paraji sunat. Ngus we merajian munding atuh. Serba wae gede leuwih gede. Iya, satu kan oge nu munding mari eta nu gede. Naonna? Anakna lain naonna yang gede lawakna. Pokona mah. Oke. Hobi atos, cita-cita atos. Atos. Status. Status abdi Rangda. Mun nyaho kitu mati tadi. Apa Wah, potongan singa dene mau imang tos sanggup. Hah? Nah. Mau atos segel lowang eta. Kita kumpung we mah. Oke. Lajengkeun ya teh. Sok. Lajengkeun kanu nyindet. Sanes teh. Nah, lajengeun kana marajian teh tadi geuning. Ngene kacau. Baik kemana wae. Judul laguna naon? Apa atuh? Mas mah geus ngamuk di bebudak. Oh gitu. Jadi siapa? Judul lagu. MC teh. Judul lagu. Judul lagu. Acan. Itos di SMS keun ka ditu. Oh, terus di SMS keun cenah. Terus di SMS. Lewat WA. Siap. Aduh, si WA itu bagus. Mangga. Ngatur lagu. Palamargi ieu patanang atanapi pamilon anu ka-2. Musrik. Nah, musik. itu lain Musik. Musik lin musrik. Musrik. Musik. Nyata. belum kawin teh. Jadi we hoream ngacapkeun disebut musrik aing. Sok tuh. Untuk musik dia mah MC. sunah. MC teh. Radion. Aduh. Sok kowe ka ditu tah, untuk mulai ka urang sok impi ku nah. Oh. Pasti ngalus. Pasti ngalus orang. Teu aya deui. Tos teh, tos. Kunaon ke dia? Menawa deui tong maksakeun. Tos. Wih. Cek kedah janten emutan, yos. Entong maksakeun, awa deui mah geus wae. Masalah kejuaraan mah teh tergantung juri kan nilai. Teu aya deui. Wasion, tong maksakeun teuing sorangan yo. Lamun ngawah deui entong nyanyi. Jadi emas jadi ngemseng erak yo teh. Jadi ke bawah era. Lah kumaha sih? Jumbo ya? Oh. Mun nyanyi teh cing bener. Bener deui mah enggeus. Orang ieu teh pasang di ieu teh lomba tarik orang. Teu aya
Jadi liar karena ngacapian oge. Mending ngurus orang ya Allah dari mana? Ece upami teu aya deui. Acan beres ngalagu teh acan beres. Sampai harus kumaha? Eta teh judul laguna teh apan anjeun. Sumohon. Teras rumpakan anu kadituna kumaha? Rumpakan teh teu aya deui. Acan beres. Kadituna teh panjang. Waduh. Apaan teu aya deui panjang kumaha? Panjang kaditu teh teh aduh. Barari. Eta ngadon salah ini eta. Weh. Matak lieu. Kuat kagak kurang entelan kitu kumaha ya? Sing ya. Wes. Wah itu malah dikeprokan usul. Hebat. Waduh ya, nenek melawi. Hebat kumaha ya? Penjiwaan. Ada hebat. Hebat gagah. Waduh, itu dialungkan beras na jepitna. Ayo kumaha ibu. Siap bawa tak dia. Bau sawah. Eta kumaha anu kitu? Tapi Mas nanya kadenya bagus katanya. Eta mah ya tergantung penilaian juri, urang mah teu bisa kumaha. Kumaha Dewan Juri? Kan aya di juri. Eta peserta nomor seberapa bieu? Nomor kahiji. Hebat pisan. Weh. Eta penjiwaanna hebat. Hah? Hebat bieu. Hebat kumaha? Hebat pisan tapi kalau ngomong secara gitu eta penjiwaan. Masalah nilai juri nah kumaha teh? Penilaian juri. Juri kedua. Bagus. Olah, ya. Sae pisan penjiwaan anak aja di Orang dalam mah percaya. akning jeung Ketua Dewan Juri. Ketua Dewan Juri. Top. Hebat. Geus puguh ka itunya. Tapi da urang mah tugas. Urang mah sebagai MC nya. Keputusan aya di Dewan Juri. Karena mereka kecil kumaha. Oke, urang lajengkeun deui. Sok-sok aya kana? Aya loba ieu teh peserta teh ieu Teh. teh. Saya kitu lah Mas capek ya. Peserta. Saya buat yang ieu mah moal atuh mau capek urang. Tadi oke geus ngigeulna alus. Musik alus. Musik alus. Ento aya doi. Oh, doi. Tapi mau Beak kan mah. Beak sakitu-kitu nang urang. aya keneh. Teu urang teu ngarti eta padahal mah mana arek luwes ngurunan ku urang diurunkeun. Matak aral gitu. Pamilon anu salajengna. Pamilon anu ka 70. dua. Jika angka 7 Masih loba peserta ya 120. 120 mah. Pamilon anu kadua disumanggakeun. Aduh. Pasti lagi alas ya. Bus. Ya teh saha yo? Ke bisa amat ya kumaha? Ya teh arek nyanyi yo. badai ngawi. Badai ngiringan tarik sorak. Tarik sorak. Nya, tapi abdi teh kabujang di angkit ningali kumaha teh tadi raras kieu gitu. Ayo naon ieu? Ya sangut acan tiasa dipasangkeun. Ya wes tapi soalnya kan waktuna geus ngepet ya. Jadi Bae kumaha? dikelek bae tanah dikelek bae bawa. Ai eta bulu matana sabelah ka mana? Oh, teh aya nya. Oh. Deui mah aduh kumaha atuh nya. Ngeuskeun bae lah. Yang penting mah nyanyi. Nyanyina, tarik nyanyi. sorak. Eta kemana sendalna sebelah? Oh, hilap deui di ditu di aduh kumaha nya. Ieu kumaha? Cios wae abdi teh ngawi. Can pakai samping gitu. Ngawi eta kumaha eta porno kitu? Ih, punten atuh abdi pan kabujang dipanggil atuh kumaha itu. Make sarung atuh. Pakojot, kancingna pakojot eta. Aduh, Make sarung, make mukena. Atuh naon bae atuh. Yo mah Para kemana? Dewan Juri kumaha ieu? tiasa dilajengkeun. Wah hebat dilanjut. Waduh hebat. Nu penting mah naon? Anu penting Mas Wantena bangga lanjut. Oh iya iya iya. siap. Hebat. Apa lah? Mas rek nanya ulah. Ah, Ngeus apa tata tertibna? Aturan. Acan, acan. Tuh apa? Apaan tuh acan ieu Mas. kabujang dipanggil. terangkeun Mas. Yo, untuk menang bawa catatan ngutang, temenan. Tapi Catatan. si ibu-ibu tadi bawa, Bawa yo catatan. untuk menang. Nu kedua temenang bawa senjata tajam, Teu meunang. arit untuk menang tah. Pacu. Temenang bawa arit, pacu untuk menang tah. Tah temenang ngeges senda tah. Tara. Ah tah sebelahna wah. Oh, wah hiji. Di situ di pangkar. Wah di opi ya di dari tah. Ente di pangkar. Oh, yang Terus wes. kumaha? Eta nu sebelahna deui kadeng teh pake deui hiji kon. Terus kumaha abi ayeuna Terus sok biasa ngawi ngawi. ngawi. Nepangkeun heula. Nya, tapi eta jelema nya. Nyanyinya atuh. Ya tuh tingali ya teh pan atuh meni geulis keneh make jelema lain sagala. Nya ai banget mah gelis tah. Tapi Mas mah ningali heula pengonon teu growong enton. Asih jelema. Cuma ieu tah
Yo nata make nyongclok Kapan gitu. eta can Kapan kapan eta teh can di Jangan geus ya, Mas. Pahean tadi demen make ban serep teh bener. Jadi bisi pahili yo. Bisi pahili. Jeung ban Vespa ya. Oh, gitu. Arek nyanyi toh? Made. Ah sok we sok. Kenalkeun heula. Kenalkeun. Punten ngenalkeun. Mangga kenalkeun deui. Abdi entin bola. bola Mohon bola. bola nu sok disepakan terus cajongan Ain mah bola mah lain nu kitu. Hah? Nu kitu panjang. benang eta mah Sarua bola ka cok rasuna bola. Oh. Sarua. Ya nu mana ya oke heula kudu bener. Entin bola ti ranca purut. Oh, raja burut ta? Purut. burut lain Purut lain burut. burut Surabaya. Lah, Tos moyan juru kawinna abi mah. moyan deh hai Wis moyan yo. Tos sohor. Wis ento asar ento. Sohor. Ayo sohor kan jeung asar. lohor eta mah beda Ieu mah sohor. tenar Tenan. Pantesan Mas mah percaya geus ieu mah. Sabna make senana sebelah ya. Bekatku tenar mah jadi model eta teh. Model. Sok. Mangga. laguna bade lagu naon Laguna teh atos di SMS ke. oh ku pasti pihak panitia Jadi orang mah ngemsen tuh yang judul-judulan. Judul-judulan Oh, bos iya, ya, iya. bawana serangan ya. Mohon. Siap wae teh. Ah, sok mangga. Neneng nong atuh. Oh, Neng. Oh, mangga jadi Neng Nonga. Nah, Mohon. loba pementa pisan ya, Mas. Oh, Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Do. Teu sangka eta Ento nyangka. iraha maot na panyawat naon oh panyawat naon Jadi eta teh teu beja-beja tuh. nah ieu pan kamari teh jeung ucus teh panggih di tukang baso di ditu heuna mah kayak ayeuna geus pae Iya. Gusti aya umurnya eta hayok aduh Jadi eta teh geus paena terus kunaon atuh dibawa ke rumah sakit toh. Entok ge Can jadi eta teh heula panjang kene Iya. panjang. Jadi paena panjang tah. parah gitu mah bawa ke puskesmas ke rumah sakit atau napi ke rumah sakit rongsokan ke dokter hewan Aduh lain Biasa tah. MC kurang uyah. Tas ya. Kurang punya mana emang? Kan. Ya teh ya sebenarnya. Hah? Ya teh kekna teh entos pae. Ih, atuh heula. Tapi yang kali juga bela ya. Untung dicuri-curikan. ya Untung dicuri-curikan ya kek pae. padahal dari umur masalahnya kayak bakal gitu ya Lain ya, MC si kurang uyah, kurang ajar lain eta teh lagu ekek pae ieu. Pak Ati maneh nu pae kamu waktu euy sia. Yo gede MC. Awas ya nya, lamun di jalan ke dipegat ja MC ge kurang uyah. Bener ya, Pak. Sinden teh sawana goblok ya Pak Kafe. Nu hiji tadi jigan ini blorong. urang dulu yang bau kebawaan aing mah Disangkana eta teh donat. ah Mun jawabkeun gedinya. donat naon ning bau goreng mak, yuk sepatuna bau talasi. Waduh, Mas selamat tak cuma dikituin wae. Keun bae. eta teh urang mana tuh Dewan juri kumaha ngene hah Dewan juri kumaha nembe? Rubio, wah luar biasa. Aduh. Hebat pisan. Bener wae. Hebat pisan. Hebat. Lain luar biasa eta mah biasa di luar eta mah. eta lain juri teu ngarasakeun nyaho aing diwawalan gelung luar Hebat. biasa Eta pieu nomor seberapa pieu? hah Nomor 70-an dah. Eta tepikeun ka penjiwaan karek ceurik kitu gagah pisan eta. Berarti eta pieu hebat. Ya kan jigana lamun aya tukang sayur ngelewat menang tah Bisa jadi, Pak. oh pasti Bisa jadi. aya tukang giribing keur nanggung meunang Bisa jadi. Malahan, aki-aki oge bisa wae meureunna. Jadi teh penjiwaan. Penjiwaan. Ada lain penjiwaan eta mah karakterna yang dimak beda. tinggalin abang budak
juri budak tinggalin. Batur mah geus nilai ieu bakal. Wes. Petandangan salajengna. Panggil. Hah? Panggil. Aya keneh. Panggil. Coba petandangan sakabehna. Salajeng nalin. Kabehna salajeng seterusna. Ini capek atuh kuring. Heeh. Ku ento sih nya bacakeun anu katilu mun teu salah mah tah. Salah. Kitu tah. Nu kieu naon nu ngadangka huruf naon tah? Nu kieu tah. Nu tah itu tah. Eta mah. Tu bisa macana ya tak maruragan sih mah tuh. Ya. Naon atuh deh? Ya, Kali huruf ku mah maruragan. Mesti buapkeun Oh, iya. sama ini tah. Geus aya deui. Pamilon salajengna anu petandang sawah Wah. kabehna. Sok we ka dieu lah. Ka dieu. Kaya. Teu bararenar wae. Pamilon anu katilu dihaturanan. Si bilang mah dibikeun ka 6.000 atuh. Naon? Sakali deui ka pamilon nomor 3 dihaturanan. Dihitung. Urang hitung tuwi ka sabaraha? 6.000 atuh. Kalau bateuing atuh. Baca itu? Oh, kaburu sare. Biasana oge ngahitung mah katilu. Kilo. Nah, sedik teu atuh. Udah kaburu sare atuh. Nya manehanana. Urang hitungnya Oh. dugi katilu. Barang atuh. Oh. 1 2 3 Kat. Tahu. Udah tintong. entong. Tah, ayeuna mah kulantaran peserta dipanggil teu aya wae. Geus berat. Abis. Waduh. Saudara Alias kan sengit. kemarin. Ya kumaha tuh, Bor? Saudara tah aya orangan aya 120 nu datang 2. Tapi 2 oge lumayan toh. Ya. Gini kalau untuk ayah peserta mah kumaha tanyakan ke dewan juri. Kumaha Mas? Lamun urang mah jadi peserta nata. Wah, ngarep ngeluar naon. Lucu sih itu jadi sinden. Terus kumaha? Engke Mas nu ngigelna. Ayo oe. Nyanyi atuh Sinden. Sinden atuh. Kuring Tukang kendangna. beres. Wah, lamun kitu mah bener. Aya ban urang nu jadi juara. Nah, sugan we jadi juara atuh urang. Cik, urang usukeun ka panitia. Ayo tanyain. Panitia tiasa upami MC ngiringan? Mangga we. Alhamdulillah. Dilanjuri. Rek kieu jadi peserta. Ngiringan jadi peserta. Anu tadi kumaha itu teu datang deui. Teu datang. Jadi ayeuna MC rek jadi peserta. Iya. Kumaha meunang? Boleh. Itu si bae itu. Meni sumanget gitu. Lain aya model kitu nu pikeun memang ngadengeun. Sekali-kali. Oh, jadi Lamun urusan nu kieu fokus kadenge angin-anginan. tapi lamun lagi henteu. Lamun urusan mere duit mah. Hejo. Oh. Urusan utama teh. Jadi kumaha ieu ayeuna kumaha ieu? Urang jadi peserta. Nah, Mas jadi jadi anu ngigel na wae. Ini gal. Ngigal. Ahli dina Mas soraya. ngigel gitu Ah. kayak ngigel ya anu sindena. Heeh. Sama iya tukang nabeuna. Tukang nabeuh. Permain gitu. Biasa geuning parak-pak empling, dut emblang, empling, dut engkeung gitu kan gitu. Ku kenal. Ya, Aku saya aya lah. Saya ayana kecapi, ku kecapi. capi wae. Siap. Ayo, Sok. nyinden. Nyinden. Ini teh kumaha? Harap nyanyi. Lamun nyanyi mah tuntut pantes kieu emok atuh. Oh, sok. Lain kieu tuh atuh dua-duana atuh emokna. Dua-dua kumaha? Dua-duana. Ya, atuh. anu ngarang emok tah. Tuh. Sinen mah kieu. Oh, emang gitu betul. Iya. Dina TV sok narangtung. Eta mah biduana tuh. Oh. Lain penyanyi Sunda lain. Beda. Beda tuh. Make bantal. Bantal dan naon? Pergi hesta. Naon make bantal? Bujur. Nah, Apaan itu sasangalun. oh. Pakai bantal. Ya, tadi maca sinden kieu atuh. Kumaha? Sinden mah tuh untuk pakai kacamata, untuk pakai topi Tuh, tuh pakai topi, Bae panciran. modern tuh. Ye, ente bisa modern oke entong ngeleungitkeun keaslian entong eta salah eta teh. Kudu sinden ya juga sinden. Cing kumaha diukna, kumaha jan. Kumaha direng. Emokna kumaha cing? Kieu tuh. Tuh. Oh. Tuh. Oh. Itu ayo. Benar. Bisa sok. Bisa lah gampang gitu. Sok. Kieu.
Bener, radio tapi Tapi luhur bener. tau ingata bujur Oh. karena banget emas eta. Awahan. Pakai bantal kan? Nyaho atuh. Waduh, aing mah. Nah, untung aya bantal dia. Nah, Kapan tajuri ta? udah itu lain dedenya toh. Salah tuh. Pakai diuk. Hah? Pakai diuk. Diuk di mana? Diuk atuh tak gitu tak. Oh, gitu sok atuh. Diganjel. Nah, gitu. Bener euy. Anjir. Dua minggu ya nu aing Iya, aya kan? bahan megar. Hah? 2 minggu mah bisa megar we nu Lain aing. ini loh, ulam lain ya sama Oh, lain. Yuk, dibuka topi nak. Nah, make dibuka. Si Derman tuh pakai kacamata tuh pakai topi. Awewe mah tara make topi atuh. Eh, di dia Masih awewe. awewe. Buka. Beneran. Wes sini. Tak simpen. Ya. Titip di dia. Buknya dibuka, Buk. Dibuka yuk, dibuka yuk. Dibuka tuh. Bangkeut nak. Ente mana ngerang-ngerang tuh. Apa dia entek pentas satu ke Dewan Juri untuk nilai. Akan butuh juara euy, hadiah. Makanya dibuka. Buka. Masa atuh pangmukakeun aya jeruk. Ini kabeh kuwi atuh. Nah, gitu. Jadi lho, wah ya. Caci. Loh, ini encos ya. Film aja. Encos ya. Oh, wing cus nah mana? Tuh jaga ini lampe Roy. Waduh, orang tadi kadung dibuka emang. Tapi nyenennya bisa ya? Bisa. Mental lagu, yuk. Mentok balik. Lagu Sunda. Sunda. Mentok balik. Entok. Entok, Pak. Suan comeback. Ya mentok. Entok mulang. Nah, itu. Suan teh entok. Hmm. Comeback teh balik. Nah, jadi Entok mulang gecelek. Ayo Mas, ngidingnya lah. Siap. ayeuna musikna Isukan bae atuh beuring ngarit. Ayo nak, toh. oh siap Kala bade ngadugikeun heula pamunut lagu. Ngasop we. Pamiarsa mulia sumangaya pamunut lagu ti lebe ihin. Lagu ieu dikintunkeun ka urang Australia mulia katampi. jauh-jauh teuing Untung jauh teh. Ah, Urang Suraja, Geneas. wah eta mah geus sarebeheun, wararegeun eta mah. Urang Australia nu encan mah. Oh, Bias. itu bae lah. Heeh. Sok bae Mas penting mah ngidel. Atuh ku kituna sumangga lagu anu ngawitan. Tadi salagu naon Mas? Mentok balik. Entok Entok, pulang. entok, betul. Entok. 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 Balik, mulang. Sumangga lagu anu ngawitan. Entok mulang. Wilujeng ngadadengkeun. Mulih jeung ngedengukeun. Ah. Tong ngadenge-dengekeun to. Ini loba geurehan aing mah. Ngigel mah tuh kumasinen mah ngomong mah. Tong naon atuh? Masuke sarua kan di panggung, lamun di panggung satu grup ya teh. Aya, So. lain sampai musik Kajen balik ngalik kincing kajen mulang. Da long itu panjang toy atuh. Naonna? Longnya. longna panjang teuing Hah? panjang teuing Panjang ting naonna? Longnya. longna ngalongna Pan Mas lagi rasuk nih, geuning iraha. Oh, Ya panjang long ting. terus Mas sampai ngonggokan masih long kene. Nges Oh. tong panjang teuing pondok we. Oh, iya. Ya. Pamirsa anu mulia kumargi lagu entok mulang panjang ting longna. Semangga urang gentos bae laguna ku kacang asin. ah Ampun, Makan si ya. Ben ini sakburu atuh. Aduh, mau kemana ini teh? Heh, yang nalina di dia atuh. Olahraga mana yuk? Iya, tuh balik yuk. Mana
wae atuh sinden teh. Sing punten. Sok aduh wae arek ninggalan wing. Laguna nu mana teh? Acang asin. Kacang asin. Kacang asin dan kacang asin sate pamirsa mulia kumargi kacangna asin teuing sumangga urang gentos bae lagunaku lagu naonnya yuk mas geus gigieun atuh hah diganti deui laguna toh asin teuing kacangna mah lagu naon atuh sok oh sok kumaha mas lagu naon lagu yang penting bisa diiklan lah mas oh naonnya sok bae lagu naon we lah nek awet rajet tadi ngeuteuh naon awet rajet heeh awet rajet pamirsa pamunutna ti nu gelo sumohon he nyebut tu gelo tah naon kasata berani-beraninya nyebut tu gelo nya atuh kanu gelo aing mah kesapa kanu gelo anu gelo toh heeh ya wes kirain ke mas apa nyebut tu gelo ke mas tah dasar jelema gebleg waduh he nyebut tu geblek kasata ye atuh masnya kanu geblek atuh kanu geblek heeh sudah teh ka mas atuhnya kun bae kanu geblek mah sok sugan teutrek jelema teh aing mah are dia nyebut tu teh kasasya hah kasa amane sok oh kasa oh kasa hei kang mas oh kan bae kang mas mau sika batur wing mah kang mas mah kun bae sika batur urang mah sika mah Yo, ieu teh keur pasang kiri. ini dia mah mas mah sika batur kan bae kang mas mah kun bae mas gelo bener bener mas mah sok mana bantal Tah, ieu tah. aduh sudah teh amat ieu sini dia Sok lagu naon deui ah? siapa jaibong lah Siap. ayo kela ieu Metareh megar ieu hese budak gitu kan nggak ganjel ya maganyel Siap. siapa komomun loba cetakan 2 siki aing mah lagu entok mulang mah heuh siapa Ya, hei. enggak tuh naon orang ngigel bro nigal ge oh sok diuk dia hah diuk ge orang nek ngigel diuk oh wes ya dia sindan di dia Pindah kumaha ieu teh? pindah wes nyanyi wes cicing Bos. di dia wae atuh sindana Eta kajuri atuh. diuk nyanyi orang nek gigel nyanyi no Sok. aduh ampun mana mah diri sini riwo lain riweuh aing mah berarti beres 7 we nu nginggal kieu aing mah apa mas mah kalau Wes, ngigel jadi juru kawin kalau lagi. ngigel itu mas mah gagah oh gagah sih gagah tapi eta sampean kana pangamung gencat makanya kalau lagi nyindena cing bener atuh lamun di dinya ngigel wah hamur tah juru kawin teh teh biar 17 mas ya sakan jadi kieu ya Oh, wajahnya jadi rowas kieu. tak pokoknya nama orang geus ikutan Sikutan. tadi mas juri ibu juri Juri. baju nilai nggak saya hasil halus moal urang Ya mudah-mudahan Juga we atuh. Dasionan itu ke pasti juara. ya bejakeun ka Yuri keun bae hadiah nama ku kakak saing ge gitu lah Di mana aya hadiah ka pacai? Oh, Oh.
Terus saya nama tinggal dipanggil oleh jurina. Juri. Siapa yang jadi juara? Nah, gitu. Maka ngawaka Dewan Juri. Saha wae juarana. Engke sanu bere merek duit teh. Hadiah. Hadiah. Jadi enak juri ngumumkan. Ngomong. Kayak kopi gelis. Waduh. Ada Mas. Kopi gelis. Kopi gelis nunggu teh tadinya. Kopi gelis di mana eta? Ya, kayak diumumkan lah. Kak guru. Cik, aduh punten. Cok, Ini punten. repot dan juru kawin mama. Ayeuna rek ngumumkan. Ya, sok Allah. Itu kan Aduh. ngumumkan lah. Ngumumkeun anu kenging juara. Anu kabiruyungan. Kabiru. Kayak puntak. Canakan abdi ka bumi naon atuh juara ka sabaraha abdi teh? Kayak ayeuna pada diumumkan. Kali teh cari. Kali. Jasa sini gablak eta. Pokok-pokok. Sumanget. Baru kali nu hajat salah berkah. Oh. Dasar. Lain dia pasang diri man teu bisa gitu atuh. Teu bisa, Cing lomba tarik suara. Jadi Aturanana. Mangga. dia rek ngumumkan Dewan Juri hasil kasapukan Dewan Juri. Para pengajian. Anu geus ngajian ngan nilai sakabeh Para pemilon. pamilon. Anu tadi tampil di dia aduh hebat pisan. Tepikeun ka Dewan Juri ge lieur tur bingung. Nah, itu. Nitenan nilai sabab kabeh alus. Hebat. Nepikeun ka naon? Ieu nganilai jeung mikir teh, nepikeun ka naon? Dibeuweung diutahkeun ka teleg teu kaburakeun. Aduh, geuleuh pisan we mah. Nah, ieu. Hampir lah. Sering kadek Itu sering nyari yo. Bener wae gitu. Bae lah. Ya mah hiburan. Eta mah penting eta. Pokona ieu lieur. Kepala ya, Hasilna. nek nanya balas bodoh. Namun acting ge lamun dibarangakan bae. Sejemilan bae. Lah sok bae lah. Aduh, penting mah bisa acting. Jadi lieur tengah pas. Lieur bisa sabab kabeh alus. Jadi kumaha nangtukeun saha anu kabiruyungan saja di pinunyul teh Dewan Juri teh tapi kaparasia. Cuk ieu alus ieuna cuk ieu alus komo cuk anu pigeu mah. Kumaha cek leuwih lah. Au kitunya kitu. Lieur kuring. Au bisa teh. Punten Dewan Juri nah eta teh aya deui acan api kumaha teh. Eta tos pamilih ti panitia. Teu tiasa dikitu-kitu. Era. Gitu. Jadi eta mah panitia geus tangtukeun eta juri-juri teh kaitung cenah mah nu ahli. Oh nya. Nu pigeu juga ahli gitu. Namun teh tiasa nyari asuh. Teu tiasa tapi ahli. Mana nama kan Zina Jester, Zina gerakanana halus. Gerakan halus. Kepanggihanna gerakan. Tapi Kumaha? juri teh Dewan Juri teh lieur. Nangtukeunana. Nilai mah hade. Atuh kabeh ge sarua. Tapi aya nu leuwih bijaksana tibatan juri. Saha? Anu nitenan kita tadi dulu disebut juru pengamat. Juru pengamat kalesan di Sumedang teh tos kabentuk Dewan Kabudayaan Sumedang. Alhamdulillah. Itu saya pengurusanana. Kepengurusanana. Ketuana Apih Tatang. Tatang Sobana BA. Sekretarisnya Bapak Asep Anang Supriya. Alhamdulillah. Direktur SMTV. Direktur SMTV. Tah, Cocok. Apih Tatang nu sibuk sabab eukeun nyiapkeun masalah eukeun naon Perbu. Tah ayeuna mah kalesan aya Bapak Asep Anang Supriya. Diwakilkeun. Anu ti enjing-enjing ni tenan di dieu. Tuh kituna ka Bapak Asep mangga kanggo Ya, Asep. Sekretaris Dewan Kebudayaan. Mangga Pak Asep, ieu tadi pandekat titenan ieu teh aya pasanggiri manawi aya nu bayar dugikeun ti Pak Asep Anang salaku Dewan Kebudayaan Sumedang sekretaris. Mangga. Mangga hatur nuhun. Tah pasanggiri Tarik sorak. Tarik sorak. kalintang ieu teh acara anu kedah diseueurkeun di Sumedang mah. Oh, dirojatkeun. Mohon margi kanggo ningkatkeun keterampilan seniman Sumedang. Simkuring ti DKS Dewan Kebudayaan Sumedang kalaresan urang teh tos gaduh Perda nomor 1 tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda. Jadi Sumedang itu sudah mendeklarasikan bahwa sebagai pusat budaya Sunda. Bagus itu. Iya, Perbub nama tos di tahun 2008. 2008 ya. Baru diperdakan Tahun 2020. 2020. Nah, eta.
aya DKS anu fungsina teh ngawal kanggo ngawujudkeun Sumedang Puseur Budaya Sunda. Waduh, jadi semua budayawan, semua seniman yang mempunyai kelompok-kelompok bisa bergabung dengan DKS. Nanti ada kepengurusan toh tiap kecamatannya. Aya, mun benten teh kieu Ari Dewan Kebudayaan mah henteu ukur ngurus seni. Tung gajina toh? Ya, Jeung gajina eta teh. Atuh aya nu namina kebudayaan teh ari kesenian mah hanya sabagian dina kebudayaan. Seueur nu kudu Direkrut, ya diwadahi oleh DKS. Iya. kalebet ngupayakeun ngarekomendasikeun ka pamarentah daerah kanggo ngawujudkeun Sumedang Puseur Budaya Sunda teh henteu ukur katingali senina. Tapi dina sagala rupina. Cara tatanen ala Sunda nu kumaha, miara lingkungan cara Sunda kumaha. Nah, kalebet aya arsitektur Sunda teh model kumaha. Cara nyieuna ieu mah. Ima Sunda. Bagus ya. Tapi ngomong-ngomong eta di tempatnya teh di mana eta teh? Samentawis Dewan Kebudayaan Sumedang teh sekretariatna di dieu. Di SMTP. Di SMTP. Hebat. Luar biasa. Samentawis. Oke, panginten ieu teh nuju ngantos Pak Bupati bade masihan sekretariat. Mudah-mudahan. Bagus bagus eta. Mudah-mudahan masihan sekretariat ya. Lamun teu masihan tuh bagus ya. Jeung kabeh fasilitasna. Mudah-mudahan. Jadi berenang SPBS teh kahiji berenang kan aya SOP teh nya standar operasionalna kudu kumaha, prosedur skala Sunda menapi tamu teh kudu kumaha. Beh ditu nama berenang karakter urang Sumedang sehingga bogaan karakter anu nyunda. Boh dinu perilaku, dinu sapopoe, oke dinu pola pikirna gagasan anu nyunda. Tak Mas tarik usul wae. Usul dina DKS ieu teh sing bisa memener ulah prasya wae dihandapna teh ta. Iya, bener. Ulah prasya wae. Ayeuna mah sing sabungkutan. Apan urang teh kudu silih asa, silih asih, silih asuh. Nah, eta etos kinerja Sunda. Bener. DKS benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Iya. Malahan aya dasa marga raharja. Aduh, Di Sumedang mah nya Pasep. Dasar anu takwa somea suri taliti jeung tek-tek bengeng. ngerti Mas. Nu sakulu teh nya. Eta bener nya Pasep. Ya, ucapkan terima kasih. Atur nuwun. Nah, ya urusan sindennya Tas sinden. Nya juarana cik Pasep ke heula ieu. Pan ieu juru titen teh bener ieu. Tapi ka Parasea tadi pilu juri. Da ieu mah lain pasang diri lain ieu mah. Festival. Ieu Cik mah kira-kira ieu mah. pan Pak Asep itu tadi nih tenan nonton sadaya pagelan di dia. Cik kira-kira cek Pak Asep saha juarana cik mangga eta mah Peserta anu pinonjolna can aya ti juri. aya namun itu juri mah Sadayana. betul ya Sae. saya sadayana Awor. Sing ningali urang Cik ningali. tenan heula. Nah. Ta upami ningali dina nilai Nya. rupina mah dua nana we pasihan hadiah. dijuarakeun deui Dijuarakeun. Wes. Ieu Punten Dewan Juri ai pribadas kumaha? tah cik Pak Asep nu terakhir kumaha ieu nu gencerek Ah goreng geus. Pasihan wae ongkos ku panitia. angkas buku Wes, masih ngomong. Tah ieu fungsina DKS. Bisa membenahi membenarkan nyapi. Jadi bijaksana. Ya, bijaksana, betul. Kajeun orang nu pekor eta teh kan anak buahna. anak buah kudu asat timbangan Asah asih. Tak teh Silih asa. silih silih ngasuh ya. asuh Itu. leuleus jejer Lihat kali. lihat tali berarti luana kena dipasihan hadiah iya Mana panitia teh? kagegelan ti kopi gelis ti kopi gelis Hadiah di kopi gelis. Eta di kopi geulis, Pak. ti kopi gelis Kopi Aduh, geulis. palingan meni geulis seperas abdi. Mamanya kasih papanya boleh satu. iya Atur nuhun, Pak. Iya deui. Sing siji maju. Kadena nengarin mah hadiahna ulah ngagoler. Mohon aya abdi mah tadi mah Pak Ojot sanes ngagoler. Punten ieu cara nuangna ngangocai nya saking dibaheum. Sareng pigelasan tadi.
Itu mana dikio itu mana? Itu mana? Itu kan itu mana komo. Kayak coklat kopi gelis. Nah, Waduh, Bapak. nah sakitu berenanya. Jadi abdi salaku juri oge ti panitia. Panitia, itu atos wae mangga panitia. Atos sakitu wae panitia. cekap wae Ditutup baik ku MC. ditutup ku MC. Jadi sakitu painten Pak Asep atur pisan. Atur Mangga ku MC. Mangga yo sina geli tuh atong, Bos. Ngeus kan itu. Kan itu jari kah lieu. Bapak Direktur. Mohon Mangga. Mangga. Pak Direktur. Iya. Ya palawargi sadayana acara tarik sora parantos rengse Ya. kalayan hadiahna parantos dipasiskeun. Begituna hapunten di simkuring saparakansa oge dewan juri hatur nuhun Iya. kasadayana dewan juri ditutup ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.